dengan catatan cai urut ngawasuh najis suci mustakmal teh catatan hiji tidak berubah, dua tidak bertambah, ketiga mahalun najasah geus di hukuman suci. Ieu aya tai kotok dia di Banyur ku ama jur kebenaran tai kotokna hampang tem gulutuk murag tai kotokna mah eueuh cai di belah dia ngayemeng cai nu geus liwat ti kotok liwat pan itu kotokna mah geus kaseret bang harupna ka ditu murag eueuh tadi dia kan ngayemeng kumaha ieu hukumna ieu cai nu ngayemeng di dia tingali robah teu bertambah teu urut tapak ti kotokna geus di hukuman suci acan. Kumaha cara mengetahui geus di hukuman suci acan? Meureun eta aen jeung sifat najisna leungit teu geus eueuh ti kotokna mah warna eueuh ame rarasaan eueuh rasa rarasaan eueuh da teu kudu diletak cai teu bertambah cai teu berubah mahalun najasah geus di hukuman suci. Maka cai nu tadi dipake nyeret nyuntrungkeun di kotok suci padahal eta cai paandel jeung di kotok. Ya ieu baju anggap ieu baju teu muta najis calana budak kaompolan yang paling mudah contoh najis hukmiyah. Najis ainiyah teu nanaon cara bieu tai kotok kan aya jentulna najis ainiyah di Banyur mah jur anggaplah kurang leuwih 1 liter liwat kan cai teh liwat meureun kana mahalun najasah ditanean geus we ieu suci can geus kaliwatan cai suci can caieuna berubah teu bertambah teu daci ompolna geus garing. Maka cai anu bieu urut dipake ngumah calana nu dina gayung ieu hukum suci mustakmal. Syaratna tadi tilu teh teu bertambah teu berubah mahalun najasah geus di hukuman suci. Nah ayeuna dina najis mugoladoh bisa dipastikan basuhan urut ngumah najis mugoladoh basuhan kahiji 2 3 4 5 6 urut basuhanana muta najis nu suci basuhan nu katujuh. Kok bisa? Karena basuhan pertama ya urut anjing lap garing berarti tinggal hukmiyah tapi kan tetap najis mugol tetap sanajan hukmiyah 7 kali. Banyur jur liwat cai teh suci can ieu najis anjing acan berarti cai urut basuhanana di hukuman najis karena mahalun najasa belum dihukuman. Banyuran kedua najis tuh najis keneh berarti caina begitu katujuh jur suci can ieu suci cai namus. Setiap kali najis mugoladoh di Banyur maka kemugoladohannya berkurang 1/7. Banyur mugoladoh keneh tah ngan mugoladohna berkurang 1/7 tinggal genep kali deui. Banyur deui kadua mugoladoh keneh tah ngan mugoladohna berkurang kekuatanana tinggal 5 kali deui. Geus di Banyur 2 kali bieu geus
berkurang mugoladohna berkurang dicabak ku amang nunggus di banjur 2 kali teh dicabak maka leung amang najis mugoladoh ngan kawajibanana ngumahna hanya 5 kali sabab mugoladoh nu dicabak mugoladoh yang berkurang kemugoladohannya 2/7 sabab geus di banjur 2 paham hayang aing meraktekeun da ka santri aya teu nu bisa meraktekeun kumaha carana ngaleungitkeun najis mugoladoh di dinya anggap ya teh tengah-tengah masjid aya tai anjing nu bisa sakaligus 100.000 tengah-tengah masjid ayo nyokot emer mah jeung elap pangnyenakeun emer gayung jeung elap euy oke men setengah emer tong loba teuing jeung elap make ieu saeutik we yeuh mang make ieu mang tah saeutik we anggap tutup botol sagayung ya tah simpan didinya nya sok simpan geus tah eta teh tai anjing mah eta teh tuna tong dicekelan kumaha ieu masjid tengah-tengah eta tisu anggap tai anjing kumaha carana amang hayang nyucikeun najis mugoladoh eta sok tah lamak tah sok kumaha sok buktikan sok anggap eta tai anjing kumaha sok lalaunan replaykeun sok dibuang berusihan nepikeun ka jadi hukna geus ku terus dikamana teh mah biceun geus tapi teh pelebah mana bieu urut teh bieu pelebah mana tah pelebah juru tah tadi juru pas juru teh rame keke heula tuh tong ka di banjur eta juru keramik tah didinya ka oke pas eta tah terus ayeuna berarti eta najis mugoladoh keneh teu oke kumaha carana oke nyor kitukeun atuh aya banjur kitukeun banjur terus kemana? Bukan itu yang saya maksud. Itu mah maklum. Hayang contohkeun bener-bener ayeuna eta bener-bener manyurkeunana jiga kumaha sok. Urang buktikeun, Sok. Cing. Lain kitu anu dimaksud kitu mah gampang teuing. Hayang nepikeun ka benernya aing. Kela urang cirian heula embung aing aya eta Bang lain kitu maksudna ya cing heula Mang cing Mang tah di Mang tah ieu teh tai anjingna geus tadi mah geus dilaan teh anjingna mah berarti tai anjing urut tapak anjing teh kotak kanana ieu sakieu nya ya ciri unggul ieu mah ciri unggul
geus dicokot ku amang teh anjing nama geus eueuh tah cirina sakieu sok cara ngabanjur sok lindihkeun kitukeun ku amang geus terus Rp100.000 dekeun aku anak ka diukun ya 100.000 mah oke lah teu mawa duit atuh geus ka itu heula geus beres kada teu mawa duit lah gitu mah. Jadi ketika misalnya anggap urut tai anjing teh diameter 3 cm mimitin basuhan pertama sinawalatra leuwihan diameterna jadi 4 cm kabanjur lap basuhan kedua diperlebar deui diameter 5 cm diameter kabanjurna teh lap basuhan ketiga diameter 6 cm lap basuhan keempat diameter 7 cm lap terakhir nu ka-7 diameterna dilegaan deui karena naon karena lamun ayeuna basuhan kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh diameterna ku amang teu dileuwihan hampir pasti bahwa mahalun najasa bakal aya najis kene karena setiap kali dibanyur najis ngalegaan asalna najis mugoladohna teh diameter 1 cm dibanyur jadi 2 cm nu 2 cm eta kan najis kunaon make najis pan tadi cai basuhanana muta najis basuhan ketiga ngalegaan deui da basuhanana najis basuhan terus nah seperti itu jadi lain sebatas jur sakarep-karepnya jur kumaha itu aing lamun teu dielap heula 1000 kali dibanyur moal daekeun suci nah jur cai teh ngayong menggan sakali euy nyokot teh omong teh jur atuh meureunnan cai anu kadua pacampur jeung cai anu kahiji di mana cai anu kahiji statusna muta atuh jadi muta najis kalakah jadi suci kardi teu yes wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an jadi aya teh anti nganyuk aing mah jadi pangmarekeun duit 100 aku ti warung mere 100 mulukun euy mere duit 100 henteu mawa duit eta kiuris aya kiuris teh mah lah aya nama musafir ge make kiuris mah ka tukang parkir abdi kungsi kang hampura recenah kang cenah ieu kiuris we cenah kieukeun coba atuh aing rek ngabarkuan coba lupa musafir mah make kiuris mana ikeun kayak netizen aya hadiah ke mah ulah netizen wae nu meregib ka uing netizen kayak rek pertanyaan kayak ka netizen ulah nanya wae netizen kemana urang anu ngetes ke sekali pertanyaan langsung di TF 100.000 untuk netizen
Oh eta mah di TF, eta mah di TF, di TF. Lamun anu bisa ngajawabna ti netizen parawan 1 juta. Lamun parawan hitung-hitung DP. Wa yakfi firroki ditahrikuhu sab'an. Cukup ngecat mang terus katambi mana oh di kana rokok no anjir di kana rokok kan aing mah euy sugan terek dibelikeun kana kita aing mah kana udud gae mah gaer dibelikeun kana naon asal ulah make masang judi salawat lah. Wayakwi firroki dicukup dina ayeuna cai anu cicing ngagerakeun 7 kali. Rai korek mana mangga wah disaprak bieu anu ka aya anu kahareup korek jadi eueuh itu mah oh aya ya. Wayak bifirroki ditahrikuhu sab'an cukup dina ngumah najis mugaladoh dina cai nu cicing gerakeun 7 kali dina balong ya iya kan najis mugaladohan baju nu kan najis mugaladohanana baju atau cukup mang anclomkeun we kana balong celom gerakeun we 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 udah itu dina jero cai gitu-gitu bahkan teu kudu ditaneuhan aya balongna kiruh mah balongna kebeneran anyar dikubek ku budak coklat balongna tuh yang geus eta geus aya taneuhan qala sayhuna yazharu anna dhihaba marratun wal auda ukhra init dihitung sekali balik dihitung sekali kan gak berat ancelomkeun init teh kieu tuh gerakeun ka dieu ngaranna init gerakeun deui ka dieu ngaranna balik teh geus 2 3 4 5 6 7 8 leuwih teuing wa fil jari lamun dina cai mengalir mah cukup mururu sab'i jiryatin liwat 7 gelombang di walungan walungan anyar hujan cahnya sok cah nih coklat tinggalan pas beres hujan eta mah geunah eta mah kaum teu kudu nyampur taneuh eta mah geus coklat pas keur caah tinggal cicingkeun bajuna cai liwat gelombang cai teh pan kikituan ke gelombangan teh 2 gelombang 3 gelombang cicingkeun aya liwat 7 gelombang selesai angkat wala tatriba fi ardin turabiyatin teu aya kawajiban nyampuran taneuh dina bumi anu bangsa taneuh itu taneuh tu taneuh nu eueuh nu teu dicor nu teu dikeramik di buruan imah atompo ku urang aya anjing ngompol leuh aing tekung silal datang hujan geus mah itu geus suci deui najis itu teu kudu ngaleungitkeun najis teu kudu niat jika kudu niat ngahaja sejak kaula ngaleungitkeun najis mugola doh aing ku kabanyur oge suci najis mah ku kahujanan oge suci panai cai hujan teh meureun ngaberem leuwih ti 7 kali itu teh begitu anjing ngompol lila nyerep garing we datang we hujan geus suci teu kudu jajaregan aduh cenah tong kapalidinya di bumi eta mah seueur anjing cenah lamun ayeuna aya hiji daerah anu loba anjing teh seolah-olah buruan imahna teh najis saumur-umur gitu loh ya enggak kan osok hujan nah lamun
anu kanajis mugola dohanana teh taneuh, maka cukup hanya ngabasuh 7 kali tanpa kudu ditaneuhan deui. Engkena jeruk makan jeruk. Paraun lau masakal banda hilamain kathirin lam tanjus yadduhu. Wih, iya keren mang, keren baru dia keren dulu. Lamun jalma nyabak anjing dina balong, di jero balong, di jero kolam renang, ngajak renang, anjingna di bawah renang, anjing di bawah renang, dicabak ku amang teh anjing dina jero kulah, dina jero cai, nyabakna dina jero cai awal, maka leungeun teu mutan najis. Kabaca tuh karti tuh anjing renang itu cai sakieu itu cai ya suku anjing ngamai suku anjing teh anjing renang sarua jeung urang gitu tuh dina jero cai dicabak urang teh anjing dicabak maka leungeun teu mutan najis. Logis tuh. Nah maka teu mutan najis. Nyabak anjing dina jero cai, nyabak moal mungkin terjadi mulakoh. Apa itu mulakoh? Paantel kulit ejeng anjingna moal mungkin panu ngajadikeun leungeun mutan najis emang lamun di darat leungeun urang baseuh komo anjingna deui jibrug di darat ku urang dicabak berarti aya mulakoh aya paantel leungeun urang ejeng ayeuna anjing nu najis mughalado yang notabene salah satu komoduanana dalam keadaan bas ngaran-ngaran mulaqatu najasah bertemu jeung najis maka leungeun menjadi mutan najis kan gitu beureun nu ngajadikeun leungeun najis teh karena mulaqatun najasah. Ari di jero cai mah moal mungkin mulaqah pasti terhalang oleh air setipis apapun itu air. Dia suku anjing ieu leungeun aman dicabak na jero cai teu mulaqah di dia teh pasti aya cai penghalang setipis apapun. Paham? Pertanyaan saya, ari cai ieu nu ngahalang ipis, anggaplah cai sakulubun salak ipisna teh penghalangna teh. Suci teu cai ieu? Suci. Kan cai gede. Muncul pertanyaan, kumaha lamun di jero cai keur renang amang boga wudu nyabak bujur awewe batal tuh wuduna. Saya jawab aja. Amang renang jeung awewe, aya awewe di kolam renang atuh lain jeung awewe di kolam renang aya awewe gitu tuh. Di jero cai bujurna dicabak palebah nu teu make bikinina deui da kabeneran amang nuju di Bali nuju di klub Atlas tuh nu Hotman Paris dicabak banget cek tadi di nabab nyabak anjing pasti terhalang kuca sanajan setipis kulumud salak berarti tidak terjadi mulakoh jeung najis berarti batal tuh jawab saja batal tuh
kamari dina pangbatalan wudu kamari salah sahiji nu ngabatalkeun wudu teh naon talaqi basyaratae zakarin wa unsa. Talaqi itu mulakoh mustaq tina mulakohkeun batal ari nyabak awewe maneh. Nah hukum antara nganajiskeun jeung hukum pangbatalan wudu pangan berbeda. Ari dina pangbatalan wudu mah dina pangbatalan wudu bahwa yang dimaksud dengan mulakoh teh mulakoh urfan lain hakiki. Sehingga karena dina babang batalan wudu mah mulakoh urfan lamun aya awewe geus 3 bulan teu mani di mana kulitna pinuh ku daki ku amang dicabak batal wudu. Padahal lamun ningali kana hakiki amang teu paantel kulit awewe jeung lalaki, amang mah paantel na ge jeung daki awew. Paham teu? Paham teu? Gitu. Gas. Walau ieu aneh deui ieu. Walau ropa kalbun roksahu min ma'in wa tarotibun walam yu'lam mumasatuhu lahu lam yanjus. Wah ya seru ya mang jang jalma anu was-was mah ngageder hatena teh ieu ngadangu kaul ieu. Mang ieu emer eusina aya cai dina emer aya cai satengahna kita caina teh teu pinuh satengahna amang didinya tempokeun temu amang nempo ieu cai satengah dina emer amang teh ditempok keur nempo taruh aja we anjing kucuruk tingalikeun asup hulu anjing teh tila diangkat kadeuleu ku amang sungutna baseuh maka ieu cai teu dihukuman najis. Ayo sia ayo wani teh sia wani teh lawaropa kalbun rosahu min ma'in wa famuhu mutaratibun walam yu'lam di mana amang nempo teu sungut anjing neuleuh teu ku amang kadeuleu teu ada kana cai katingali teu begitu diangkat katingali baseuh nah amang make wani-wani ngahukuman ieu najis. Jawab saja dasarnya apa? Lamun dina bayangan kang teu keharti ceuk abdi mah najis. Jawab saja kenapa anda berani menghukumi najis ketika sungut anjing ngangkat terus ieu baseuh? Apa? Kenapa? Pan kang eta sungutna matak baseuh oge adek kana tahu gamang biwir anjing saumur-umur baseuh sok anjing mana bibir terseksi semua hayawan itu anjing. Kenapa dikatakan terseksi? Awewe belaan melilip gloss itu hanya untuk terlihat bibirnya basah hayang juga anjing gitu sebenarnya. Beneran awewe mang hayang nurutan anjing hiji melilip gloss pingin terlihat basah. Dua awewe hayang juga anjing mun selfie ngelel mang bener teh yang juga anjing tuh teh alah tamang hukum teh nabi kan dalam konteks
ngahukuman najis mang itu ada satu kaidah di kalangan madhab ulama Syafi'i, li anna lanah kumu bisyak. Kita itu tidak bisa menghukumi sesuatu dengan keraguan. Amang itu aslinya ragu, teu yakin teu eta kang baseuh teu. Selama Anda tidak melihat biwir jeung letahna anjing antal kana cai, Anda tidak bisa memponis ini sih najis. Mungkang najis, ponis najis Anda tidak berdasar hanya cek kira-kira jeung kasieun anjeun, lain berdasar. Ini kan lagi berbicara hukum, lain soal masalah sieun teu sieun. Hikmah apa dari keterangan ini yang bisa kita ambil? Tong sok gampang memponis batur memeh nyaho sieun. Tong sok gampang komen di medsos padahal Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Segera hilangkan maha benar netizen itu. Qala Malik wa Daud urang gegebegan nya kana najis mugoladoh teh nya. Aya anjing teh mun kagak gebegan ngagebahkeun teh jajarege da sieun adek. Di saat urang gegebegan sieun menjauh karena najisna berat, najis mugoladoh aya ku genah we qala Imam Malik wa Daud al kalbu tahirun deuh aing. Genah we Imam Malik jeung Imam Daud coba. Urang-urang kumaha gegebegan celetuk we al kalbu tahirun suci anjing mah cenah henteu we cara kamari nu nanya urang Jampang teh naon kamari teh bagoy teh cenah kamari urang Jampang nu nanya make ditungtungan bagoy segala itu naon anjing mah suci. Walayan jusul mahul qalil biwulugihi cai saeutik urut nginum anjing atuh kop ku amang rek diinum suci teu jadi muta najis naon ieu teh. Allah Gusti nu agung ieu mang kawal kok bisa pajauh-jauh baina sama wasumber sumur itu lah abdi mah teu ngartina. Kok bisa gitu loh kawal seperti ini ya nya modal saurang haram saurang makruh wajar lah deket haram jeung makruh mah sama-sama dilarang. Ieu mah jiga kieu saurang haram saurang wajib lah kan bertolak belakang teh mah hiji najis hiji suci bari najis lagi najis mugolado deh. Keheula cek Imam Malik Syafi'i kira-kira lamun teh lamun silih cantal dina medsos pendukungna lamun teh silih cantal dina medsos digana gitu. Nah eta anjing make dihukuman najis anjing itu suci. Soal masalah ayah hadis idza walagol kalbu ina ahadikum nalika ayeuna ngaletak anjing kana wawadahan maraneh kabeh kumah 7 kali lain berarti eta teh nuduhkeun anjing najis eta mah ta'abbud. Itu teh mah Ari Imam Syafi'i lain istihadna cacak diletak. Imam Syafi'i mah cacak mimbabi komo dari semua anggota tubuh jasad hewan mulut itu kan termasuk anggota yang mulia. Cacak diletak yang notabene mulut itu anggota mulia
geus dititah dikumah 7 kali komo dikiihan komo dipodolan. Nah itu madhab Syafi'i ngaranna kias aulawi, karena engke dibalikeun deui netizen Maliki itu bakal diserang deh ke netizen Syafi'i itu. Kenapa tidak pakai kawal cacak-cacak? Berarti cek didinya mah nampiling inung teu nanaon. Gebog gitu cek mulai. Wah rame, Syafi'i nyerang ya. Netizen. Dina Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin. Teu ngomong gitu. Nu teu meunang teh ngomong ka inung teh. Nyabok mah teu dilarang cenah. Aya wah kata riweuh mang netizen lamun di zaman harita geus usum TikTok. Teu geus kumaha eta haritanya. Teu geus kumaha. Mana dina Al-Qur'an wala tadrib. Wala tadrib. Aya ge latakul. Dina Al-Qur'an nu teu meunang teh ngadahar harta anak yatim. Diduruk mah teu nanaon. Nah itu Bang. Ya kira-kira amang lamun jadi ulama mah ulamaan mah heulaanan ulamaan. Amang rek ngadukung ka mana? Rek ngadukung cek Imam Malik bahwa anjing itu suci, anapun perintah di kumah 7 kali itu hanya ta'abbud, atau rek ngilu cacak-cacak cek madhab Syafi'i. Kira-kira amang rek ngilu ka mana? Hate amang ngilu ka mana gitu ya? Hate belet urang rek ngilu ka mana? Han? Tapi da tiba heula di doktrina cacak-cacak bener. Intina naon intina ieu teh amang teu nempo adekna sungut anjing kana ca. Itu intinya. Termasuk dina hukum memponis zina komo mah. Aya awewe jeung lalaki kapergo ku masyarakat di jero kamar duaan make simut balu ligir amarayah cai mani kagok aing kapergona keur kitu diinterogasi sia zina. Cek doan, Anda tidak bisa mengatakan zina. Ayo sih. Emang kadeuleu asumna si kusia. Raya mah pangkang katingali eta jibrug buat teuing jibrugna teh lain diasupkeun tapi dikucurkeun. Ayo sih. Dikucurkeun biasa dikucurkeun gitu tika jauhan. Aya jarak itu 10 cm kucurkeun bungkul kan jalibrug sarua eta oge. Ayo menetapkan seseorang itu pelaku zina saksi kudu aya opat nu opatanana neuleu asupna dakar kana parji ibarat tusuk celak kana wadahna celak lep teh kusia kadeuleu. Hari kitu mah amang nempo aya anu keur dina simut duaan katingali simut nanti kikituan toh kikituan buat ting eta mah keur kukudaan saya teh naon yes. Tapi urang hesenya anger we hate bakal mengatakan zina. Itulah sifat suudon Anda. Ketika Anda mengatakan zina, maka Anda yang harus dihad, ngarana had qadzab. Tapi itu berlaku untuk orang lain. Beda jeung salaki. Salaki balik gawe kapangih pamajikan di kamar pamajikan aya lalaki keur ngomekeun kolor
keluar ti kamar majikanana, laki punya hak menuduh zina bagi salaki itu khusus suami kayak dina bab sumpah li'an, tapi enggak harus didukung dengan sumpah li'an ya. Gas wayu pa'andan minawi burgusin mimala nafsalahu sailatun kabaudin wa qomlin la anjil dihi dihampura ece getih tina umpama reungit tina rupa-rupa hayawan anu teu ngabogaan darah mengalir kutu disiaran rata-rata awewe disiaran kutu nah ditines cetrek lah mereka teh aya getihan meureun nasirah teh cetrek diham pura tuluy weh wudu tuluy salat teu diangir heula padahal eta aya getih kutu dihampura ngan kade poho beres we salat daru masa dihampura teh getih kutu ari bangke kutuna aya dina sirah pan ditinas di dieu cetrek bangke kutuna teu dicokot ari bangke kutuna mah teu dihampura neng jadi lamun rek ninas dieu cetrek cokot biasa di pulasara wadaminah widumalin getih bisul getih gawat getih luka nanah nacenang najis di kamari gak dibahas najis ngandiham wain kasur rosanajan loba Allah Gusti nu Agung sanajan ayeuna amaraya kaditu kadieu kabawa ku kesang sanajan banget lobana dengan catatan bigwairi fi'lih ya berarti contoh hiji we bisul getih bisul sanajan loba asal teu dihaja dipencet dihampura keur salat bisul bucat eta bujur mang penuh ku getih sabujur mangkaning bujur nanti anu ukuran sidina ukuran 45 mangkaning triple L pinuh atau bujur teu batal salat ngan lamun ayeuna ngahaja mah maka teu dihampura salatna batal sekalipun tetap ada yang mengatakan sanajan dihaja ageun eta mah fain kasura bipilih kos dan lamun jalma lamun eta getihna teh loba ngahaja dipencet keur salat mencet bisul atuh mah kaan kotalanah wa burgus maihan umpama reungit dina bajuna ayo reungitna 1000 siki atau jadi 1000 kecelak aw asaranah wa budumalin atawa ayeuna meres umpama mencet umpama bisul atawa ayeuna mawa baju anu dina eta bajuna teh aya getih reungitan dipake salat dipake amparan atau dipakai baju nate baju lain baju anu penting lain baju anu utama tapi baju hanya sebatas aina tajamul jika jas ari kitu mah fala yufa illa anil qalil teu dihampura kecuali lamun saeutik wungkul alal asoh sekalipun Imam Nawawi dina kitab Raudhah nyebatkeun dihampura tina lobana getih bisul sanajan diperes ngahaja ageun tuna diiktimad ku Ibnu Naqib wa mahalul alfi huna wa fi mayati mang
dihampura na tadi getih bisul getih itu getih ieu ayeuna anu dibahas ayeuna jeung anu bade dongkap ka payun kade eta teh dihampura nisbat kana salat. Kumaha lamun ayeuna getih bisul ngeclak kana cai teu dihampura sanajan sakeclak, sanajan teu dihaja. Najis teh aya nu dihampura dina salat, dihampura dina cai, aya nu dihampura dina salat teu dihampura dina cai, aya dihampura dina cai teu dihampura dina salat. Najis dihampura dina salat, dihampura dina cai jiga anu aya dina cokor laleur keur salat laleur euteup kana tai hiber we ka urang dihampura. Keur ngopi laleur euteup dina tai hiber make asup kana kopi dihampura. Duanana eta mah dihampura na salat jeung dina cai. Aya deui dihampura dina salat teu dihampura dina cai jiga getih. Aya deui dihampura ayeuna dina cai teu dihampura dina salat jiga bangke anu teu ngabogaan darah mengalir. Bangke laleur kana cai teu nanaon, tapi bangke laleur nyelap dina kopeah dipake salat teu dihampura. Beres salat dina kopeah ditompo teh hon yang loba bangke sireum wungkul yang di dieu teh eta teu sah salatna karena bangke teu dihampura nisbat di bawah salat. Bangke anu lanap salah sailatun eta mah dihampurana dina cai. Wala atharo limulaqatil badan lahu ratban wala yukallafu tansifal. Nah, jadi nu tadi getih teh kitu mah payan jusubihi wa in qalla. Najis atuh mah. Cai saeutik kagetihan sanajan saeutik jadi muta najis eta caina. Wala atharo limulaqatil badan lahu ratban teu nanaon mah. Baju nu aya getihan, getih nu dihampura teh tadi teu nanaon pas ku amang dipake terus paantel jeung awak anu baseuh ku kesan atau amangna anyar mandi teu naon masih kena dihampura. Padahal tadi getih teh teu dihampura dina getih teu dihampura dina cai. Mikir we amang teh berarti lamun make baju nu aya getih dihampuraan awak urangna kudu garing kitu mah anyar mandi ulah make baju eta lain beda dina cai jeung baseuh itu dua hal yang berbeda. Ieu mah awak urusan baseuh sekalipun baseuh itu adalah mengandung kadar air itu lain urus tetap masih dihampura. Teu dikudukeun amang rek make baju nu aya getihan teh nu aya urut getih bisura teh teu dikudukeun kudu dielap heula kudu dianuk heula henteu. Pakai saja biasa dihap. Wa an qalilina wedami goeri dihampura tina saeutik getih batur asal lain getih anjing we jeung bagong jeung turunana anak incuna. Termasuk diantarana getih hayam keur mencit hayam, getih doma keur mencit doma, ngacret kena baju atau koprek dipakai sholat. Wa minhu kama qala al-Adroi termasuk tina getih ajnabi dauhan Imam Adroi damun in pasolamin badani summa asobahu getih sorangan ngeclak lepas tina awakna ngeclak deui kana awak sorangan itu sudah dianggap getih Nabi. Wa an qalilina widami haidin awewe tah dihampuratina saeutik umpama getih head awewe keur head make soptek sanggeus make soptek pembalut tuluy make sidi nya wajar we atuh tembus keclak dua keclak mah tina soptek kana sidina dina sidina aya getih sakeclak dua keclak anu tembus tina soptekna tuluy we eta awewe teh ayeuna teh
saat tinahen darweh ayeuna adus geus adus erek salat hayang make calana eta atuh kop make calana eta rek salat teu wani kan. Kenapa Anda tidak berani? Waroi itu puguh nu kitu teh. Waroi itu make ilmu teh gitu. Karena kadang kieu mang kita itu kadang beragama itu sieun ku pamali ti heula daripada ku hukum haram halal. Sieun buuk anu murulukeun teu dibawa adus teh sieun. Adatna geus leuwih kuat ngadoktrin amangna. Keur di jalan nabrak ucing beda we hawana teh. Tanyakeun ka supir angkot, tanyakeun di jalan hek nabrak ucing gegebegan mun turun mang dirawu ucing teh diurus dikubur. Tapi supir angkot teu salat lohor teu gegebegan teu. Hah? Iya kan? Di Hampura tina saeutik getih naon? Tina irung teh sariawan kamafil majmu. Wa yuqasu bihi madam Musa iril manafid diakurkeun jeung darahen diakurkeun jeung darah sariawan getih sakabeh bolongan. Nu penting selain getih nu kaluar tina kadut. Nu ambeyan pas nongtot bool aya getan saeutik. Saeutik lobana meureun kana samping belah tukang mun make kolor meureun aya we ngeclak kana kolor di Hampura. Kurang kumaha mang tadi dia karek hartina teh ad-dinu yusrun buistu bil hanifiyah as-sam'ah kaula ngutus anjeun Muhammad membawa syariat anu dipika condong, syariat yang diminati, syariat anu hampang ringan geus ringan tong diberat-berat. Jangan atas nama waroi jeung tasawuf ngebeberat syariat. Kayak dina bab muamalah inna minal waro ma yumkitullah, termasuk tina waroi teh ada sesuatu anu matak ngajadikeun Allah bendu. Mun kan kumaha cek saha waroi teh dikaresep ku Allah kabeh. Inna minal waro ma yumkitullah, tina waroi teh mang aya anu matak ngabendukeun ka Allah. Contoh amangkeun lelempangan aya buah lengkeng hiji lengkeng murag di jalan. Cokot ku amang teh waroi amang disebarkeun aya nu kaicalan lengkeng teu hiji anu lengkeng popoe hayang waroi lain gitu mah geus pesek lebok daang sih teh ngomong lain maksudna. Artinya apa? Sesuatu anu banget teu pirana nu yakin pasti kabeh jelema. Kira-kira aya we jelema nu meuli lengkeng murag hiji neangan aya we kira-kira be. Papa sepang pakir-pakir jelema neangan moal lengkeng hiji tuh. Aya beas sapanon pange di jalan. Aduh ieu teh meureunna nu batur teu meunang doraka ieu kapanggih ku urang urang marek amal we rek ayeuna neangan nu bogana sapanon
aya nu ical beas tuh kira-kira cek amang waroin apa nu burung sapa non beas jadi tong gitu-gitu teuing mang waroin itu oke anapun ayeuna anu geus tingkat level tertentu eta mah geus teu kudu dibahas emang geus karena eta mah geus hakikatus syariah di risalahku syariah itu kan ada beberapa bagian level itu ada syariat, aya syariatus syariat, aya syariatul hakikat, aya hakikat, aya hakikatus syariah, aya hakikatul hakikat. Geus eta mah ngajina kudu di luar pasaran, geus. Wal marju cek tadi teh kan aya anu loba aya nu saeutik. Nu saeutik di hampura, nu loba henteu. Geus, tuna heula eta. Apa sih barometer saeutik jeung loba? Getih ieu teh saeutik, ukurannya apa? Getih ieu teh loba sehingga teu dihampura, ukurannya apa? Wal marji fil qillah wal kathrah al urf. Urep adat kira-kira lamun ayeuna mencet bisul aya kira-kira 100 rupiah heubuleudna eta ngageblegna getih wajar bisul masa kitu mah berarti leutik kitu ya geus seting mah wa masuk kapi kasratihi lahu hukmul qalil teuing kang ragu saeutik loba nya euy sakieu teh geus hukuman mah saeutik ai saeutik mah pasti loba belum tentu memeh loba teh saeutik heula meureun ya kan memeh loba saeutik ketika anda tidak menghargai uang sedikit maka anda tidak mungkin jadi orang kaya beneran walau tafarraqan najas fi mahalin walau jumi'a kasura kana lahu hukmul qalil indal imam kumaha lamun kasusna kieu saeutik mang paling ge sagede panoan hayam getihna teh di dieu aya getih sagede panoan hayam eutik kan sagede panoan hayam tapi remen loba aya sababaraha titikna tol nah ini segede panoan hayam saeutik loba saeutik kok segede panoan hayam sudah saeutik loba saeutik segede panoan hayam saeutik loba saeutik segede panoan tapi loba nah lamun kasusnya seperti itu dianggap loba apa dianggap saeutik ceuk Imam Haromen ieu leutik gede panoan hayam leutik ya leutik nya geus ama ngomong leutik geus leutik teu kudu istilah dijumlahkeun da ieu mah lain keur diajar matematika ieu mah lain keur hitung-hitungan lain keur diajar calistung ieu mah lain merasa getih kan ya udah tapi cek Imam Mutawali cek Imam Ghazali di hukuman loba nempona atuh ayeuna entong kieu nanyana ya sautik tuh sautik ya sautik tuh sautik lain gitu kebrengkeun bajuna tuh dina baju aya getih tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aya 20 tik-tik tuh loba tuh gitu carana jadi sabaju sagemleng cenah ulah hiji-hiji ieu leutik gede cenah gitu itu cek Imam Ghazali amang rek ngeluh kana mana biasana awewe mengikuti pendapat Imam Ghazali lalaki mengikuti pendapat Imam Haromen nalika aya kasalahan salaki ka pamajikan beneran banget pengalaman Audi mah kita ketika melihat kesalahan perempuan kepada saya yang saya lihat itu perkesalahan atau pira ya isukan ngalakukeun di biasa saja kenailah wajar isukan ngalakukeun di meureunnan kesel isukan karena yang saya lihat itu adalah per kasus awewe ahli sejarah uing ayeuna ngalakukeun ayeuna kelakuan aya mah da kitu naon
atuh neng gitu mah wajar mah nyapan aya mah lain sakali kamari oge iya itu ayeuna 2002 genep mang kasus 2004 kaomongkeun apa teh beneran ahli sejarah nanti gitu ceng teh menjadi bali hitungan aing